Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung itu Allah di dunia ka mukmin sareng ka kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi nu maparina nikmat alit itu Allah di akhirat ka mukmin wungkul. Al-kalamu ari ngaran kalam mungguh ilmu nahwi huwa eta ari itu kalam. Al-labdu eta lapad maknana nu diucapkeun. Al-murakkabu anu dirangkepkeun itu lapad. Al-mufidu anu mere paedah itu lapad bil wada'i kalawan bahasa Arab tur disejak. Wa aksamuhu sareng ari babagian lapad atanapi wa aksamuhu sareng ari juzna kalam. Salah satu neta yatilu ismun tegesna kahiji kalimah isim wa fi'lun jeung kadua kalimah fi'il. Wa harpun jeung katilu kalimah harap. Ja'a anu datang itu harap limaknan bari mawa harti. Fal ismu mangka ari kalimah isim yu'rofu eta bisa dikenali kalimah isim. Bil khofdi tegesna kahiji ku JR tungtung. Wa tanwini jeung kadua ku tanwin. Wa dukhulil alifi jeung katilu ku sabab kaasupan alif walami jeung lam. Wa hurufil khofdi sareng kaasupan ku harap khofad. Wahia sareng ari itu harap khofad min eta kahiji min. Wa ila sareng kadua ila. Wa an jeung katilu an wa ala jeung kaopat ala. Wa fi jeung kalimah fi waruba kagenep ruba wa bau katujuh ba wa kapu kadalapan kap. Wa lamu jeung kasalapan lam wa huruful qasami jeung kasapuluh harap qasam. Wa ya sareng ari itu harap qasam al wawu tegasna kahiji wawu wa bau kadua ba wa ta'u katilu ta. Wal fi'lu sareng ari kalimah fi'il yu'rofu eta bisa dikenali itu kalimah fi'il biqad ku qad harfiyah. Wasini sareng kusin tanfis wa saufa jeung ku saufa taswib. Wa ta'i tanisi jeung ku ta tanis asakinati nu paeh itu ta tanis. Wal harfu sareng ari kalimah harap ma eta kalimah. La yasluhu anu teu pantes ma'ahu saratana itu kalimah harap. Naon dalilul ismi ciri kalimah isim. Wala jeung teu pantes naon dalilul fi'li ciri kalimah fi'il. Wallahu a'lam bishawab.